Si Tony kunaon ada dorong motor. Kunaon ton maneh motor didorong lain ditumpakan. Kray, itu si Usep bisa keluar si eta mah. Usep mana ton? Eta si Usep tukang tambal ban Kray. Kunaon si Usep gitu? Pan urang teh edek namal ban Kray. Terus Piraku Kray si Usep kawas lain tukang tambal ban wae. Ngomong kieu ton eta ban tublas. Ai cek urang teh Kray. Atuh Usep ditublas mah atuh ngadon beki bocor. Aya wae nyiar-nyiar pita capekeun we. lain gitu maksudna si Usep teh nanyakeun ka maneh ieu teh ban tublas apa ban aya ban jeroan gitu sia teh. Kabeh motor mah aya ban jeroan Kray. Maneh sok milu ngalilieur wae urang. Aya ton, aya ban eueuh ban jeroan ngaranna ban tublas sia teh. Tublas we. Maneh masuk nyahoanan ditambal. Tamal. Di bejaan teh sia mah. Si Usep nu kudu di bejaan mah lain aing Kray. Si goblok, si bodoh, si celeno. Dasar si setengah giga tak otakna.